Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, hadiri dan memberikan sambutan milad ke-21 Pondok Pesantren Kiai Jujun Junedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Garama Pesta ruang teh aja. Gaduh beas teh, gaduh artos teh, gaduh hutang teh, gaduh caroge teh. Dahar beas teboga, duit teboga, Aisyah laki boga, Aisyah laki maneh naon gawe, nalak beas henteu, neang duit henteu, ngabajuan ganti di gubernur salakina. Ini atau musibah aing menang ini. Ini maka jenting ngaduda. Bener tak? Sehat sadayana. Berkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi. Kepro. Mama dari tenang. Kiai di dia. Dai nupang terkenal. Kacelu ka awun-awun, ka kocap, ka jana pria, ka jamparing, ka angin-angin. Saha nu teu wawuh ka pajujun. Warau. Komo randa mah. Randa nu umur 70. Terkenal. Jeung kuring wawuh tahun 2004. Amprok di Sate Maranggi. Kuring gerdahan mana nyamburkeun. Oh iya wakil bupati teh kayak gitu. Cik aing desa eta teh Ustaz Jujun terkenal teh. Oh. Diajakan ngaji bareng wakil bupati, loba dianyuk ku aing harita. Keprok. Dianyuk, lain ukur dianyuk mere nginjem duit. Moal poho kanu kahadean jelema. Jadi sim kuring jeung pajujun teh babaturan. Pajujun kiai, pajujun santri, aing preman terminal. Raja. Lamun galebah dahar, pajujun panggedena. News. Like and subscribe.